Bang. Nah, cager mana? Alhamdulillah, cager Bang. Boleh. Kenapa Bang jika kesilat? Wah, emangnya yang diajar tuh. wah. Iya. Bang, emang yuk. Halo, ampun Bang. Oh, Udah. ah, saan Bang Oh, Kemana? Bukan mah. sekali yang diajar mah. Guys, ini mah orang dah lah. Ayo, udah hari lapar tadi. Nah, ternyata si Barak kalau ngulang didinya. Mau, Bang. Ah, kakak. Ada ngirim ke cicing dia. Ya bingung, Bang. Ayo meninggal lah, ngilu kali itu orang latihan. Latihan naon? Latihan itu teh, ayo. Silat ya, Heeh, kalau mau iya. biola tuh. Ah, mana emang? Lapar, Bang. 6, iya. Yuk. 6. Sok aja nama turutan nih. Kumaha, Bang? Oh, gitu. Gitu bang, yang bener dari mana? Kumaha tuh, kumaha? Iya, bener jadi si bangau ah. Sok, kumaha? Bangau. Dari mana? Ke mana? Ya. Kemana? Emana? Asal anges. Aing kan teu hayang mah nya di jus bangau cak sakalnya apa? Apa jadi samungkas bisa Pernah tuh. kelalawan. Aing teh hayang jus bangau. Iya. Jus entok sekalian. Sok. Cing bener. Tenaga. Biasalah enak si capek mana? Bukan nama inget jurus anu tadi, jurus bangau. Teh hayang aja dudunya teh jus bangau. Bisa kelawara. Kalau inget-inget ayo balik ratu. Sok udah kayaknya tarati. Sok udah tes contohannya ayeuna. 1 2 1 2 tiga lah tetehnya. 1 2 1 2 1 2 sok ayeuna kapayunnya nyalira sok dek neng tika kapayun. Sok ayeuna sasarannya nya. 1 2 1 2 ayeuna atas jalannya latihanna ini barudak kurang kamu beda teh lagi lah ya nama. Yun. Ada ya, inget-inget terus deh. Yo
Virus naon mang? Virus anu tadi inget. Ah, maneh tere gede euy. Isukan kok aing mah diadukeun sia. Aing nu ngamodalan si Obos. Marana yo. Mau latihan, A. Gawe sia. Aing itu ngadu hayam. Geus gede ade aing teh euy. Baju nah dijodohkeun jeung si Obos. Motor alus, mobil anu mewah, imah ge bakal jadi gedong kawin si Obos mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rampes. Neng calik heula ka deui sakelar. Mana? Neng teh ayeuna mah tos ageng, pira kurang teh hirup kieu wae. Mun bisa mah neng teh cing bisa ngangkat harkat darajat kolot ka emak teh, emak mah mun bisa mah yang geura-geura minantuan. Neng teh neangan jodoh teh ulah dapon lalaki. Aduh mas, sanes can hoyong abi teh dari taya calona. Aya mah si Obos. Ya lima kadinya mah. Anu beunghar urang desa dieu teh ya. Heeh mah eta urang jodohkeun jeung eta. Tereh beunghar kana kitu maneh. Geus mah cocok jeung si Obos. Mas setuju we nu penting mah beunghar. Malah urang setuju. Bro. Naon euy? Kena siapkeun hayam cenah. Cek si Obos isugan orang ngadu teh. Ya, kalem, saya mah geus siap lah urang adukeun. Duitna geus jadi cenah. Beres lah. Si Obos. Heeh. Si Obos ka mana? Obos ke ngitung duit. Nih, euy, entak. Geus atuh orang isuk orang tepung, orang naik mulang geula ayeuna. Sok isukan tepung jeung urang. Bejakeun si Obos. Ari mana kakak ngahulang wae? Oh mang, tamang ingat awe tadi Mana mah kalau geulis-geulis teh. alus penasaran sahanya. Bola aman urang kita apal. Terpesona, aku terpesona. Lu pene anu ninggalkan kulang teh bener lu pene bebeknya si Om. Aduh, bisnis saya semakin maju, uang semakin banyak masuk ke transferan, bingung saya mau kemanain. Yo, Pon, ayah naon mana? ini itu teh ya, ini kene. Ah, udah kumaha, kemana? Anu dikepukan kulang teh. Aku kenalan deui lah. Paehan. Tuh mas, orang naik ke tukang geula. Jig teu ganggu uing jig rada uing keur bisnis. Nah mana ke hulang-hulang gitu, balik. Nah iya mah, balik lah. Mang poho, mandi tadi teh. Tuh, dah mana mah limperan. Mandi heula nya. Anjing. Atuh gitu lah mang. Tuh kade.
Neng, ya geranya sehan heula. Tos siang. Oh, Bayahna. mohon mak. Manis segar aja kan namanya. Juga nak masuk saya. Halus. Sampai tempatnya. Apa dulu? Tidak ada. Alfa ini tadi enggak. Kopi, rumah teh. Teang kali itu ah.